Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Pedang Mayit bagian anu ka 20 hiji nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Rudiat Pajrin ti Palihan Dramaga Bogor. Kangge Kang Asep ngahaturkeun rewuh lak saketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ngingih hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Pedang Mayit bagian anu ka 20 hijina. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tompak dong dong tas. Harita kabehanana pada arasu ka jero imah. Jakarungsing Ki Pantrong jeung Jang Kodir dariuk di patengahan. Sedengkeun ari Nyi Kayah mah tuluy tumanya ka salasa urang wanoja anu ngaran Nyi Lasmi teh. Nyi Lasmi, dupi pawon teh palih mana ieu? Urang kedah saenggalna naheur cai kangge ngalandongan Kang Jaka. Oh, mohon mangga ceuk. Hayu ngiring sareng abdi. Tembal Nyi Lasmi anu memang geus rada lila aya di dinyana teh. Jadi geus nyaho seluk belukna di eta imah. Sanggeus kitu mah tuluy bae Nyi Lasmi ngoloyor ka tukang, dituturkeun ku Nyi Kayah jeung 3 urang wanoja anu liana. Nepi ka dapur tuluy bae Nyi Lasmi naheur cai. Saurang wanoja cingogo hareupeun hawu musar ngasurkeun sulu. Ari Nyi Kayah mah ukur diuk dina bale awi nu aya di dinya bari nempokeun kanu keur garawe. Lasmi, kumaha upami urang sakantanan we urang popola tangtosna lalapar pangenten sadayana oge. Cek saurang wanoja deui nu ngaran Nyi Marni. Nya oge nya datos nyapak ieu sadayana oge kantun ngolahkeun. Tembal Nyi Lasmi bari mesem. Nya satuju kitu wae ngarah taruang engkin sadayana. Tembal nu duaan deui nyaeta Nyi Ijah jeung Nyi Ranti.
dupi cekayah kumaha kenging teu upami kitu upami urang sakatanan popola. Cek Nyi Lasmi tumanya bari netep ka Nyi Kayah anu harita cicing bae. Nya pami ece mah panuju bae. Kalaresan ieu teh geus kukurubukan ti wengi mula keneh. Cek Nyi Kayah bari seuri. Atuh pogoh we. Para wanoja nu araya di dinya teh jadi sing barakatak sareuri. Sok atuh ayeuna mah urang popola. Nyi Ranti gerang isikan biasa lah nya. Tuluy Nyi Ijah ngadamal samara, tuluy direnos. Nyi Marni ngumbah lauk. Keun ece ngolahkeunna namanya, Jung. Cek Nyi Lasmi paparentah ngabagi pancen ka batur-baturna. Dupi ece kabagian pancen naon atuh, Nyai? Cek Nyi Kayah tumanya. Ece mah apanan bade ngalandongan Kang Jaka ece mah. Ieu sakedap dioge ngagolak caina ce. Atuh bilih bade babantos deui mah pangmencitkeun hayam bae tu di kolong ce. Supados langkung ponyok tuangna pami sareng anu hanyir-hanyir mah. Cek Nyi Lasmi rada nyikiki. Oh, janten palai sareng hayam tuangna ieu teh. Nya lobak itu hayamna? Tanya Nyi Kayah. Seueur ce hayam mah. Munding sareng embeo ge aya. Apaan eta teh? Hayam munding anu sok hasil larampog deh ya. Asal tiasa we mencitna kantun milihan di kandang. Nyi Kayah cicing teu tumanya deui. Sanajan sato-sato nu disebutkeun ku Nyi Lasmi teh encan katempo jirimna. Tapi manehna yakin yen eta teh bener ayana. Sabab apanan eta teh markas Karaman. Jadi geus tangtu loba hasil larampid jeung babadogna. Nyatu pami kitu mah wios ke urang miwarang Jang Kodir kangge mencit namanya. Cek Nyi Kayah mungkaskeun. Sanggeus cai nu ditaheur ngagolak, tuluy bae cai teh dieurihkeun kana awi wulung. Satuluy mah dibawa ka hareup ku Nyi Kayah pikeun ngubaran Jakarungsing. Sanapina ka ruangan tengah teu talangke deui Jakarungsing ngaluarkeun ubar 2 siki tina saku nu aya dina cangkengna. Tuluy eta ubar teh diasupkeun dilarutkeun kana gelas nu aya cai panasan. Satuluy nama dampaleungeun ka tu Jakarungsing ditungkupkeun kana luhureun awi wulung. Reup panonna peureum. Tanagana dipuseurkeun kana leungeun pikeun nyalurkeun hawa murni kana cai nu aya dina gelas awi wulung. Sanggeus aya kana sabaraha waktu lilahna. Nya Jakarungsing beuntak bari tuluy ngaregot cai nu aya dina gelas awi. Leguk leguk leguk. Tilu regot cai diinum ku Jakarungsing. Sanajan eta cai teh panas keneh, bubuhan karek diangkat pisan tina hawu. Tapi bangun anu teu karasana naon pisan pikeun Jakarungsing mah. Tah. Ieu panggolakeun deui nya caina Kayah, panggolakeun deui. Godog nepi ka caina jadi hideung kental pokona namanya. Cek Jakarungsing ngasongkeun awi wulung ka Nyi Kayah. Mangga Kang, aihnya akang bade ngopi moal Kang. Ngopi nyatu pugowe Kayah euy. Ari aya mah hayang pisan. Geus 100 tahun ieu teh akang teu manggih cek kopi. Sirah menileneng mun aya mah sakalian lah jeung Samsu lah. Cek Jakarungsing bijil deui pamolah sedengna teh. Aya Kang kopi mah dipawon seueur. Kin urang damalkeun nya. Ki Pantrong bade ngopi moal Ki. Cek Nyi Kayah bari ngarerer ka Ki Pantrong. Moal Nyi Hagi mah moal ngopi. Lamun aya mah nyuhunkeun cain teh kental bae. Ulah diamizan kade bisi kana gula. Temal Ki Pantrong bari mesem. Oh, mangga Ki. Aya teh oge telepat mah. Aihnya Jang Kodir. Punten nya. Ece pang mencitkeun hayam. Mun eueuh hayam soang ge bae daripada ngagandengkeun di sada bae. Itu nuju popola di pawon rek barang asakan cenah. Urang taruang engke. Oh,
Mohon mangga ce mangga. Tembal Jang Kodir bari jung nangtung rek kaluar neangan hayam atawa soang. Uluh keur nyangu oge nya. Heueuh alus atulah. Kabeneran akang lapar pisan ieu teh kaya euy. Gancangan kitu ngarejona lah ulah lalila, ulah bari ngaromongkeun batur kitu. Bisi Ki Pantrong maot salatri manten. Cek Jakarungsi ngareret kaki Pantrong. Nu deraret ukur keong. Da bener manehna teh lapar ka cida. Ti kamari can mangidahar. Satuluy nama Nyi Kayah jeung Jang Kodir ting laleos ka dapur pikeun mantuan para wanoja anu keur popolah serta ngagodog ubar pikeun Jakarungsing. Kira-kira wanci rumangsang tepat nama jam 10 berangan lah. 8 urang awewe jeung lalaki geus ngariung di patangahan imah milikna Jaduk Rampog nyatana Juragan Darta alias Wiguna. Dahar bala kecerakan bangun anu narikmat naker. Geus rengse dalahar jeung ngaropi Jakarungsing oge geus ngamandian awakna ku cai ubar anu kurut digodogeun tadi teh. Katembong ayeuna mah seger deui Jakarungsing teh. Papakeana we bungkul anu katembong masih eumel-eumel semu base. Tah ayeuna mah dahar enggeus ngopi rengse wareg heueuh. Rek naon deui atuh nya? Mending oge hayu ah. Urang teruskeun deui lah lampahan ka leuweung larangan teh euy. Cek Jakarungsing kadenge nyarita. Muhun mangga Jang. Nanging ieu wanoja nu opatan si Nyai ieu. Rek dikumahakeun ieu teh Sujang. Cek Ki Pantrong tumanya bari rutret kan opatan. Pikeun sakadapan mah Jakarungsing jadi ngahuleng garo-garo teu ateul bari neuteup kan opatan. Ari aranjeun kumaha ieu euy awewe we? Rek carecing we di dieu atawa rek marulang ka imah masing-masing ieu? Cek Jakarungsing ngalungkeun pananya kan opatan. Abdi mah bade mulang bae Kang. Pangjajabkeun atuh ka bumi Kang. Cek Nyi Lasmi bari lumengis nembalanana. Abdi oge sami Kang. Nya abdi oge Kang. Nu tiluan milu nyarita meh bareng bari ngacungkeun curugna ka Jakarungsing. Nyangges we atuh ari kitu mah. Hayu ah, urang mariang ayeuna we mengpeung berang keneh. Saya nu pangdeuketna imahna ti dieu ya? Abdi Kang. Cek Nyi Ijah. Nya hayu atuh ari kitu mah. Urang anterkeun heula ka imahna Nyi Ijah yeuh ah. Sanggeus kitu mah bring we. Kabehanana ngabring naringgalkeun eta patempatan. Samemeh ngalengkah Nyi Kayah masih sempet ngareret kana layon Wiguna anu geus geunteul. Teu sangka bakal kitu geuning nasib anjeun teh Kang Wiguna. Gerentes hate Nyi Kayah bari terus ngalengkah. Ari Jakarungsing mah geus boga curiga Nyi Kayah teh wawuheun pisan ka Wiguna. Ngancan sempet bae pikeun nanyakeunana. Ngancan nyahoeun lamun Wiguna teh sabenerna mah kurut kabogoh Nyi Kayah anu luntat ti lembur Jatingora lantaran ngarasa kuciwa jeung geus dipahala teh ku Ki Sarpa bapana Nyi Kayah alatan kanyahoan rek mirusak ka Nyi Kayah. Cag lalampahan Jakarungsing anu rek nganter-nganterkeun para wanoja urang tinggalkeun heula. Sawatara eta urang caturkeun di hiji tempat, tepatna di hiji gunung nu aya di beh koloneun Tatar Pasundan. Saurang aki-aki harita katempo keur diuk sila nyang hareupan kawah gunung. Pangawakan eta aki-aki jangkung leutik, kulitna hideung lestreng, buuk kumis jeung jangotna nu paranjang ka tembong geus meh ampir barodas kabeh. Panonna dekok ka jero. Da lamun nolol mah, lamun kaluar mah nolol. Nu anehna teh tina eta aki-aki nya eta panon anu dekok teh dieusik ku dua siki panon anu ukur bobodasna wungkul.
Di luhur sirahna katempo aya parupuyan anu terus nyerebungkeun haseup bodas. Di jero parupuyan pinuh ku arang awi anu geus bareurem ngaruhay. Dina sapasang leungeun eta aki-aki anu kari kulit jeung tulang teh katembong buku-buku anu kuku-kuku anu paranjang hideung rangkoas bijil tina ramo-ramona. Teu lila tidinya di jero kawah ngadadak kadenge sora nu ngaguruh sarta ting beledug. Teu lila katembong kawah teh muncratkeun lahar-lahar panas anu ngagolak. Bray panon bodas eta aki-aki beunta huntunan orang ngeteng hideung kakerot. Kurang ajar, geus aya nu kumawani modaran murid aing. Naza manglogna anu geus kumawani nyieun peta sarubang kitu. Awas ditereuy buleud-buleud jago aing mah. Cek eta aki-aki ngaluarkeun sora anu semu peurah. Sanajan ngan ukur ngagerendeng tapi kadengena ngalewung di opat juru gunung. Tandaning yen elmu eta aki-aki kawilang luhur. Red si aki ngareret kana batu gede nu aya di pentaseun kawah. Burilak panon anu bebedasna wungkul teh ngaburilak. Satuluyna tina sapasang eta panon ngabelesat dua sinar beureum ngabelesat kalebah batu gede. Siut-siut berasa dua keneger duar. Batu gede anu katembrak ku dua sinar teh hancur mancawura, bubuk jadi lebu meh jiga tipung. Sanggeus eta batu hancur, ratusan manuk ting keleber rabeng haliber luhureun si aki-aki bari ting kareak. Ruaseun tayohna mah ku sora nu ngageleger mangsa sinar beureum nembrag batu. Nampo kitu si aki nu memang keur ambek ka tembongna tuluy nenggak ka luhur. Garandeng zia manuk jurig, garandeng zia ulah pating kareak gitu deuleu. Si aki tuluy nyokot hiji arang nu aya dina parupuyan luhureun babatokna. Tuluy eta arang anu ruhay teh dialungkeun ka luhur. Sameh nepi kana manuk anu keur hiber, bray ruhak teh beuyar jadi laleutik sarta jadi loba jumlahna. Berasa bres-bres kak. Ratusan manuk pating kareak sanggeus kakeunaan ku bubuk-bubuk ruhak anu racleng nembragan manuk-manuk nu keur haliber. Koleang pluk plak pluk plak pluk 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 pluk. Manuk anu haliber teh plak pluk maluragan. Teu lila dina batu cadas nu aya di puncak Gunung Gudawang geus ngampar ratusan manuk anu dipulen ku haseup. Sanggeus haseup-haseupna leungit katabak ku angin ka tembong eta manuk-manuk teh kari tulangna wungkul tarutung. Malodar zia bungan za ngadon ngagandengkeun zia. Cek si aki ngagerendeng bari nyangere. Atra pisan katembong dina paroman si aki masih aya amarah anu ngagedur ngagolak ngabebelah. Horeng eta aki-aki teh tayalian ti Bah Jalun alias Sirhak Iblis guruna Wiguna jadugna karaman tergos tangkorak anu palastra ngemasing pati ku jakarungsing si pedang mai. Saenggeus ngalampiaskeun amarahna kana batu jeung ratusan manuk anu haliber di awang-awang, Bah Jalun tuluy asup ka jero guha tempat panganjrekanana. Tetela lega oge guha teh aya babaraha rohangan nu aya di dinya. Bah Jalun asup ka salah sahiji rohangan. Kayaan di jero eta rohangan katembong remeng-remeng
ukur dicaangan ku hiji cempor anu menyen-nyen seuneuna geus kakelecesan. Bah Jalun terus ngalengkah ka juru rohangan. Di dinya kasampak aya batu lampar. Dina luhur eta batu aya patung monyet anu kacida badagna. Dikenca katuhun patung ngalun haseup anu bijil tina parupuyan. Bah Jalun harita gentak ngadeukeutan parupuyan. Tuluy nyokot 2 guruhul menyan bodas sagede indung suku nu aya dina wadah teu jauh ti dinya. Satuluy nama eta menyan teh diteundeun hiji-hiji dina luhur parupuyan. Sanggeus kitu leungeun kencana namprak. Tekung silila teuing ti mana datangna. Nyaho-nyaho dina dampal leungeun Bah Jalun teh geus aya hayam hideung ngagoler. Senajan awakna teu usik sarta teu ngaluarkeun sora, tapi eta hayam ka tembongna beuntak bari sakali-kali ngiceup tandaning eta hayam hideung teh hirup keneh. Satuluyna pen eta hayam teh disimpen di antara suku patung. Saterusna Bah Jalun sila andekak di handapeun eta patung. Sapasang leungeunna diamprokeun hareupeun dada. Satuluyna diangkatkeun, laju diantalkeun kana tarangna siga nu keur nyembah. Eyang Wanara Sakti nu ngagegeh alam kalanggengan. Anu gawaza pikeun musik balikeun curi jeung manusia anu aredan. Kuring Jalun sejang ngadeus pikeun menta pituduh ka Eyang. Bakti menyan bodas jeung getih hayam camandi nyanggakeun kangge salira Eyang. Cek Bah Jalun kunyam-kunyam babacaan. Rengse Bah Jalun mapatkeun jampe pamakena. Ngadadak kadenge sora angin pating kelebug pating saleor. Ditempas ku sora anjing leuweung anu babau ngalawung. Rohangan di jero guha karasa inggeung. Seuneu obor oyag-oyagan sigarek pareu. Seor kelebug ngong. Teu kungsi lila ngong kadenge anu nyarita. Sorana handaruan ngakerem minuhan eta rohangan guha. Jalun ngangayanan naon dengan dika ngahudangkeun tapak kaula pituduh naon anu hayang katariwa ku ilaing Jalun ngek ampun Eyang Guru sesembahan Zim Guring. Ampun rewu ampun terus ngaganggu kana tapa zalira. Abdi menta pituduh ngeunaan murid abdi nu adalah Wiguna alias Juragan Darta. Di mana ayeuna ayana jeung kumaha nazibna. Nah bener geus ajal sami sareng irongan abdi. Abdi boga pirasat goreng eta budak teh geus ajal Eyang Guru. Ngok kak si Wiguna murid Andika memang geus binasa Jalun. Layona aya di leuweung burangrang. Eta budak teh dipaehan ku budak ngora
anu boga ngaran Jakarungzing, murid tunggal Kidablong di basisir Karangambar jalur ngok ngok kek 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 kek. Rai berem genek banget Nabah Jalun waktu ngadenge caritaan Eyang Wanarasakti. Parupuya nu aya dina sirahna ting peletek ngaluarkeun haseup hideung anu nyerebung. Lamun kitu kaayanana eta nandakeun yen Mbah Jalun teh keur ngarasa ambek amarah anu muncak. Ayeuna eta nu ngaran Jakarungzing teh ayana di mana ya? Nguk nguk kek kek kek. Jakarungzing kiwari keur lumampah arek nuju ka leuweung larangan. Pikeun neangan hiji zato nu ngaranna Kijang Kancana, pikeun ngubaran dirina tina pangaruh racun Dupasang Kala. Ngok kek 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 kek. Atur nuhun Eyang, atur nuhun Eyang Guru. Eyang Guru sesembahan abdi. Rupina tos cekak pituduh anu dipriyogikeun ku abdi teh Eyang Guru. Kolebat ka hayam hideung nu aya dina suku patung monyet teh ujug-ujug geus sapat beheungna bari nyora pakean. Getihna nu hideung muncrat masuhan patung monyet. Lalaunan eta getih teh ngorotan anu akhirna mah getih teh nyeles jiga tapak diletakan. Sanggeus kitu mah cep kayaan di rohangan Guha Jempling. Sora angin jeung sora anjing leuweung anu tatadi bebaung teh meh bareng nyelesna. Pon kitu deui seuneu obor nu tadi kekelecesan oge jadi mantang deui. Mbah Jalun ngarenghap narik napas jero. Tuluy nurunkeun sapasang leungeunna nu tadi dipake nyembah ka patung. Jung manehna nangtung. Nu satuluyna mah ngalengkah kaluar ninggalkeun eta rohangan. Nu disebut Eyang Wanarasakti anu cikeneh disambat disembah ku Mbah Jalun teh mangrupakeun guru gaibna Mbah Jalun. Hiji makhluk satengah jelema satengah siluman anu mibanda ilmu anu manggulang-mangguling. Matak disebutna Wanara teh sabab lamun kaparengan keur nembongan mah wujud eta makhluk teh awakna pinuku bulu jiga monyet, beungeutna siga kera sarta aya buntutan. Tapi kasaktian anu dicangking ku eta manusia setengah siluman mampu pikeun ngarugrugeun bumi, ngaruntageun jagat ceuk paribasana. Harita Mbah Jalun nuju kaluar, tapi karek oge Mbah Jalun kaluar. Na atuh ari ujug-ujug. Eueuh. Waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng ATE official. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.